nyusul ayat nu kamari urang mah teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi jadi teu nyaho kumaha mimitina aya-ayat ieu dan kajenting teu amprok lantaran urang dibere taufik ku Gusti aju ku ari ngaji di dieu tah nyaho ieu bakal asal usul ayat ieu geh nu nyaho ge nu ngajina di jero nu ngaji di luar mah tuh ambalaya jeung kopi jeung sate jeung wudu semacam-macam malah wauhan kene ka tukang wudu jeung ka kiaina eueuh masalah sabaraha tahun ngaji sia ka Cilongok geus 8 tahun geus wau jeung kiai can nyorang sia wauna jeung jeung tukang sate lumayan sakitu aya kahayang ieu mah kieu ieu nya diturunkeun ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu ayat 3 rupa sabab malah cek saware mah 5 nomor kahiji aya hiji lalaki sumping ka Kangjeng Nabi Muhammad ai cak lalaki aing teu bebeja besi salah ai bebeja aing isin sabenerna tapi ditahan-tahan ge mending bebeja bae hayang lempeng hirup aing hayang bener bebeja ka Kangjeng Nabi sumping ka Kangjeng Assalamualaikum Waalaikumsalam di mana cek Kangjeng Rasul kula deket di dinya tah sekitar 1 kilo katuan oh alhamdulillah aya naon hampura Gusti Rasul abdi mah ieu bade unjukan we ka Gusti ieu tapi ulah bendu ih atuh teh cek Kangjeng mah bendu sagala ayo gerak puprak ini iza asobtu minal lahmi intasartu wa akhadatni syahwati faharamtu lahma kurang mah lamun ngadahar daging embe bae komo buntutna gacang lah ingat itu dibejakeun kumaha itu jadi dituna kieu Pak atuh kumaha itu sok aya-aya we gara-gara ngaji pan jadi nyaho tah. Berarti buntut teh jampet. Ulah dikamamanakeun sing ada buntut. Orang ati ditu lah ieu. Cak nu kolot tuh teman tinggalin aing geus tiba heula cak. Tapi nu akur nu teu mah pago. Kumaha cak Kangjeng Nabi kumaha sakali deui? Si urang cikupat teu ngadengieun cak Kangjeng Nabi. Sekali dia teh cara kula ieu bebeja ieu. Ini iza asabtu minal lahmi intasartu. Kula mah di mana ngadahar daging embe komo buntutna nah ieu mah gaceng we geus kula mah kontang. Di mana gaceng wa akhazatni syahwati. Kula mah aju gegeran we ka pamajikan keur dihawelos. Daripada acak-acakan. Ayo gua lagi cak awewe teh cak awewe. Mun ngaji kos kitu banyak. Di ditu na kos kitu kumaha atuh. Nu mantap cak eta lalaki faharamtul lahma lah. Ulama geus bae ngaharamkeun kana daging. Sebab asal kadahar daging gaceng, asal kadahar daging gaceng. Haju mending mun pamajikan aya mun eueuh. Kas ulama haram ka daging. Ye, cek Kangjeng Nabi itu urusan sia.
Urusan haram atuh lain deui. Ulah sok juga haram-haram teh mah. Ku sebab jangan darah daging gaceng atuh teh mah urusan besia. Kangjeng Nabi sok ayu haram-haram. Tapi Kangjeng Nabi encan turun ayat mah dan seukur tungkul. Tungkul lamun bebejana ka Kiai Golkar mah wah sia. Barang ngeunah. Kangjeng Nabi tetep layam tiku anil hawa in wa ila wahyu. Yuh can aya wahyu mah tetep tungkul Kangjeng Nabi mah. Oh gengnya jadi bahaya. Mun lainnya na doang misalnya si itu gitu si itu gitu si itu gitu kumaha eta pagawean pan jadi pegel eta urus. Aya deui diriwayatkeun ti Anas makieu deui anna faron min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwajan nabi an amalihi fis sirri. Sababaraha kelompok sahabat Kangjeng Nabi sumping kagarwa Kangjeng Nabi. Wah, orang Cikupa mah teh nyeun garwa. Naon cenah garwa? Pamajikan. Nyawa kagarwa-garwa eta budak. Pohara jasa teh mah kampung lagi kampung adanya. Daratang ka pamajikan Kangjeng Nabi. Ngan ulah bikang we jorej asa teh mah. Ka bikang lah Kangjeng Nabi. Waduh sok kumaha eneng. Tapi lamun dirawat hidang mah pasti ka bikang. Bahkan lain ka bikang na ka ewekna. Geus kitu bae mah bahasa ngaranna geus. Sia ka dieu jeung ewen teu. Aing ngadengena ge garetek. Tapi di ditu atuh geus kos itu kitu bae. Bejakeun ka bupati lestarikan. Macam-macam di dunia teh bahasa tuh ngaranna. Kajen teh ge lempeng-lempeng ge kitu deui. Tah, sarumping ka pamajikan Kangjeng Nabi ka istri Kangjeng Nabi tumaros. Ning, hapunten. Ai kami mah pan ieu carang bergaul jeung Kangjeng Nabi teh paling ge ai instruksi dakwah, instruksi perang. Babarengan nalika jeung Kangjeng Nabi teh aya keur pengajian. Ai kitu mah pan sehari-hari teu pernah isin. Ieu bade tumaros bae tentang pagawean Kangjeng nu sirna kumaha teh sehari-hari. Dijawab ku pamajikan-pamajikan Kangjeng Nabi bo atuh ai Kangjeng Rasul mah kieu. Penting nya nama salat bae datang ka barareu. Isuk-isuk salat duha. Tidinya instruksi-instruksi beres eta terus zikir bae. Maca Quran teu eureun-eureun Kangjeng Nabi mah mapatahan ka batur teu eureun-eureun. Mere jalan lurus soal politik, soal ekonomi, soal budaya. Teu eureun-eureun Kangjeng Nabi nu nampak penting teh salat bae Kangjeng Nabi. Asal Allahu Akbar salam salat, asal Allahu Akbar salam salat. Ituah Kangjeng Nabi makos itu maca Quran teu liren-liren Kangjeng mah terus zikirna ge teu liren-liren. Malah sok ka kuping didadadana gogolotrokan istighfarna Kangjeng Nabi. Eta kitu Kangjeng Nabi mah. Kitu Kangjeng Nabi mah. Ngaharuleng beta sababaraha kelompok sahabat teh. Harus deui ke. Ai masalah tuangna kumaha ta Kangjeng sehari-harina dibunga. Kangjeng mah tuang teh tara aya naon-naon. Tara aya kumaha-kumahan aroskeun dinten ieu aya naon diantarana aya korma sabelah dahar sabelah korma mun aya hiji bagi dua jeung kami mun teu aya niatna puasa kitu Kangjeng Nabi ngaleueutna cai sakedik mah sangkilang jangkung urang Arab mah eta kitu cangkirna leutik ai urang Cikupa mah awakna leutik cangkir gede sebaliknya jadi Masya Allah. Gitulah dongeng pamajikan teh ngadongengkeun pagawean Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dupi kulem Kangjeng Rasul kumaha amparanana. Kangjeng Rasul mah tara make amparan kasus. Tara make spring bed. Tara make anu kamari ieu di dinya teh tadi kawasan naon karangaranna Inoa. Tara make bangsa kapas-kapas setan buktina upami Kangjeng Rasul gugah ti pangkuleman di dieuna katara tah di tonggongna urut naon urut baralak nu pake ampar kitulah Kangjeng dupi acukna Kangjeng Rasul kumaha acuk Kangjeng Rasul mah tara dihayal-hayal kumaha ayana bae ayana beureum dianggo beureum aya hejo dianggo hejo kadang-kadang eta dipasi-pasikeun ku naon kitu aya nu nyuhunkeun dipasikeun aya nu putingan sesering mah Kangjeng Rasul mah putih jadi didongengkeun tak kitu peutingna beurangna daharna minumna sarena pakena eta didongengkeun cak sahabat pohara amat Kangjeng dek nurutan Kangjeng lah faqala ba'duhum la atazawwajun nisa aing dek nurutan Kangjeng Nabi moal kawin aing mah dek ibadah bae waqala ba'duhum cek nu sabagian deui la akulul lahma aing mah dek ibadah bae moal ngadahar daging aing mah ngaganggu ta daging cek sawareh deui qala ba'duhum la anamu 'alal firas aing mah geus sare moal make amparan deuk di mana bae geus turutan Kangjeng Nabi tak kabeh kararitu kakupingkeun ka Kangjeng Nabi fahamidallahu wa asna alaih cek Kangjeng Nabi kunaon haju kararitu saturut-turutna bae tepuguh urang mamanana tepuguh tatanyana datang saturut-turutna beke heula maksudna deuk naon eta nya kikituan cek Kangjeng Nabi ma balu aku amin qalu kaza wa kaza nanaonan eta sahabat ngomongna teh moal kawin moal ngadahar daging moal make amparan salu nitah teh kostitul lakini usolli wa anamu pangkuring salat sare wa asumu wa utiru puasa buka wa tazawajun nisaa jeung kula biasa kawin malah sabaraha nu dikawin ku kula make jeung moal kawin sagala saha nu nitah paman raghiba an sunnati falaysa minni saha jelema anu ngajauhan tina sunnah kaluar lain golongan kaula cekang jadi marah Kangjeng Nabi saturut-turut bae teu pararugu ngikut tuh ieu ulah saturut-turut tah plong bae urang nah lumayan cek urang berarti teu kudu kitu cenah ye asana pitah dahar bae kajen gokoman Kangjeng Nabi tenang dua katilu kieu riwayat ti Anas keneh jaa salah satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadati tilu golongan sumping ka bumi istri-istri Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumaros tentang ibadah Kangjeng Rasul tilu golongan tilu bani sumping ka istri Kangjeng naroskeun tentang ibadah Kangjeng coba kami hayangnya dibejakeun ku pamajikan Kangjeng Nabi sakumaha tadi teh pentingna salat bae Kangjeng Nabi isuk-isukna salat duha terus lolobana mah puasa bae atau ngentelan beuteu tidinya zikir bae maca Quran bae teu eureun-eureun bapatahan jelema Kangjeng Nabi mangelurus-lurus ngalempeng-lempeng ngajakan ka sorga ngajauhan neraka kitulah Kangjeng barang dibejaan kitu falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha jatnyana sakitu Kangjeng Nabi magis ghafarallahu lahu min dzambihi ma taqaddama wa ma ta'akhkhar geus dihampura dosa nu kaliwat jeung nu bakal tapi ibadah masih make pohara luar biasa wa aina nahnu minan nabi ai kuring eta dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi atuh teh tai kuku naon peuting kami mah molor bae
Berang kami mah tuh isuk-isuk atuh uduk. Berang saeuting lepet. Eta teh encan dahar. Jam 10 dahar, jam 1 ngawadang. Jam 5 dahar deui, peuting mah ngabaso jeung bubur ayam. Abo tama budak kebodongkol eleh tama tuh. Itu panggilnya. Ya Allah, kaki mah kita kena. Cekin teh cekin nu tiluan wa aina nahnu minan nabi ai kami dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi mana? Teu tai kuku nacan sedengkeun urang macan aya jaminan. Pan Kangjeng Nabi mah geus dihampura ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Tapi eta ibadah teureun-teureun ai urang kumaha ieu amat. Nah, urang cokot kuari alternatif supaya urang mantep. Kudu kumaha ya urang? Kieu cenah tuh kula mah ayeuna malah fa ana ama ana ma fa ini usallil lail abadan. Kula mendek milih beurang onam lah. Peuting baduk salat bae datang ka paeh kula. Peuting deuk salat bae. Nurutan Kangjeng. Cekna saurang deui wa qala akhir ama ana ma fa asumudahra wala ubtiru. Aing mah pokona mah saumur hirup aing teh puasa bae moal buka-buka aing mah kasih. Wa qala akhir cek nu katilu ama ana ma fa tazilun nisaa wala atazawaju abadan. Aing mah deuk ngajawan pamajikan moal kawin deui deuk ibadah bae. Pajar Rasulullah, sumping Kangjeng Rasulullah. Aing maneh keur ngarobrol naon? Emang aing teu ngadenge. Cak Kangjeng Nabi eta ngarobrol ku pohara-pohara teuing. Kula sok bandingkeun ka kula. Maneh mah maneh bae kumaha instruksi Gusti Allah. Kula sok poporaan deuk salat bae usah peuting-peuting datang ka paeh nu ieu deuk puasa bae nu ieu mah moal kawin. Antum alladzina qultum kaza wa kaza amma wallahi inni la aqsakum lillah wa asrakum lahu kuring leuwih sieun ka Allah leuwih takwa ka Allah lakinni asummu wa utiru wa usolli wa arkudu kuring puasa buka biasa jeung teu terus-terusan puasa kula mah cak Kangjeng Rasul teh Senin Kemis ge lamun aya dahareun mah poe Senin ge henteu poe Kemis ge henteu. Kumaha kondisi bae moal terus teu bagus teh kos kitu. Kemudian maneh moal kawin sedengkeun kaula wa atazawajun nisa. Awas paman ragiba an sunnati falaysa minni. Jelema anu teu nuturkeun sunah kaula lain golongan kula anu bagus. Lain golongan kula anu sampurna laisa minni. Dengekeun kumaraneh kabeh. Lamun maneh peuting naon gitu sapeting salat bae paling kekuatanna 3 peuting sia. Kadituna kawal dibawa ka usada insani ka jeung kumaha. Gring sia. Cak Kangjeng Nabi siap puasa bae heuh kuari puasa bae ieu. Sapoe 2 poe 3 poe ka 4 poe asana tinggal kiceup bae. Ulah potongan sia mah ulah puasa. Lain deui sia mah. Sebab sia mah urang mana sia? Anci kupak oh mati kupak. Ulah. Aisyah di mual kawin atuh kumaha rangda hooh. Urang Lampung loba nu putih. Urang Brebes angkilang harideung ge atuh lalesang. Anu jelas ulah boga tekad mual kawin. Lantaran Allah bendueun jasa ka jelema anu henteu kawin teh. Ka jelema nu teu kawin teh bendueun lantaran teu boga turunan. Anak teu boga turunan saeutik bakalna umat Islam. Anak saya ketika diserang ku Yahudi, ketika diserang ku kafir, ku Kristen, saha nu deuk kalawan. Lamun tekad maneh moal kawin, bahaya sia. Awas. Ulah boga tekad kos kitu kawin opat sia. Aju saurangna anakna 24. Jangan lawan kafir cek kangina lamun tekad kos maneh kitu kabehan, salembur tekad kos kitu kabeh. Atuh boga anak di mana? Dek di mana pancak Kangjeng Nabi tanah salu al-wadud nikah maneh pilih nikah tanah salu nyeun turunan ka awewe nu loba anak mah urang mah kuarieu mendek nikah sabaraha eta turunanna ngan 2 nah ai meuli kotok mah bo ieu rendeu ieu dibeli ai kotok hayang rendeu ai anak hayang teh tolol tah budak. Kuduna nurutan kotok.
kawin ya itu turunanana 24 pasti loba ya yang ieu. Eta kudu kos kitu tan. Mantak eta bangsa kabeh kitu ieu adalah menyalahi aturan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada aturan kabeh teh bagus. Coba kumaha mun Yahudi nyerang ka urang. Lamun Kristen ku ari Amerika nyerang ka urang kitu mah aya loba papan. Anakna sia teh lah. Ayo geus kabeh anak perangnya naon. Beak. Beak tah. Peluruhna tinggal bapana jeung aing gelut ya. Gitu kan. Coba lamun saeutik mah kaburu beak anak ka bapana. Mantak ge kuduna nu loba boga anak. Kangjeng teu resepkeun jasa boga tekad teu kawin. Kangjeng teu resepkeun jasa boga anak saeutik nu loba kawin anak loba. Ih, sakedeung deui Amerika nyerang ka urang lain lalagaan. Lain lalagaan. Kok kiai nyaho? Masya Allah ku bararodo. Ahli sunnah wal jamaah di Indonesia ieu teh nu keur dipergunjingkeun di internasional. Lain nasional, internasional kadanya ku Indonesia. Ya, ahli sunnah wal jamaah di Indonesia anu berlabel NU keur dimasalahkeun di Indonesia kekuatanana luar biasa. Di Amerika dimasalahkeun, di Inggris dimasalahkeun, di Jerman dimasalahkeun, di Prancis dimasalahkeun. Sebab ahli sunnah wal jamaah mun geus perang tanpa neuleuh ka sisi kadieu. Perang lillahi ta'ala. Kuat jasa tas sunni teh. Matak Amerika tewanian. Nah, wahabikeun. Wahabikeun heula deuleuh Arab diwahabikeun mah epes meer. Matak tek ka Indonesia dibentuk didanaan ku Arab, didanaan ku Syiah. Wahabikeun Indonesia, membuatlah partai PKS meleg Wahabi. Aing ngomong lain lalagaan ye. Besi aya nu PKS pencet di dia ya. Pencet kiai mengening anak kula. Bajet, potokna pencet. Besi pajar bohong, dengekeun ye. Amerika teh kos kitu tah. Masuk melalui birokrasi. NU na diasupkeun ka karung setelah teu aya Gus Dur. Aya mah tinggal aya doang. Kadenge ku urang ngajengek NU henteu. Kadenge suara NU henteu. Naon sebabna? Geus dikaluhan ku SBY. Dikaluhan ditarik. Tangitik kieu. Ditarik. Hei, kebok, dongkol. Dia tinggal oe-oean we dihandap teh orang-orang NU, kiai-kiai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Termasuk di Tangerang teh keur memperhatikan kok oe-oean sih. Teu bisa daya teu upaya. Kitab rujukan nu biasa dipakai di zaman Soeharto sampai zaman Gus Dur. Roboh, Tuhfah, Nihaya, Minhaj. Ditilep teu meunang pake rujukan. Kudu make kitab karangan Al-Qardawi. Iyalah PKS. Matak mui leluasa, depag leluasa, nyusup PKS ka tubuh birokrasi Indonesia. Dengekeun ku Celisia ye. Ieu teh deuk naon lain sakadar sakitu di tukang mah Amerika deuk nyerang, tanggeulana Cikupa. Ai nurunkan deui ulil absar Abdallah jil 50 nu ngomong saurang jaringan Islam liberal ongkoh Islam tapi diliberalkeun supaya bebas ulah aya aturan Al-Qur'an mahnya Islam liberal dongkol meureunan kos kitu mulai nyana ngomong ngoceh sebab di urang mah demokrasi teu aya kaitan jeung agama mah dicekal ku pemimpinna masing-masing. Kristen pasturna nu ngomong, uskupna nu ngomong, Islam kiaina nu ngomong, ustadna nu ngomong, Katolik kitu keneh kardinalna nu ngomong.
dan berbagai agama-agama anu sejen nu ngomongna pemimpin-pemimpinna. Sedangkan Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu teu dianggap di Indonesia. Nu dianggap adalah kiai-kiai salaf. Maka ku ayana kitu mesti dirusak. Hese ngarusakna geus dimodernkeun di zaman Soeharto. Tetep bae cal deui tihang awi gugubrut ge aya bae. Cal deui aya eta loba jasa anu nyieun pondok pesantren lillahi taala nu nyieun yayasan jeung lembaga mah teu dianggap ku Amerika. Dengekeun ku Chelsea aing ngomongnya. Anjir sareurik. Jajil mulai ngoceh diperhitungkeun ku nyana terkuat di Indonesia Gus Dur. Sakedeung deui sebab geus kolot dihitung ku nyana. Hormati Gus Dur bener bae. Dicanda kuno maha kawasa, geus kumaha tuh geus kitu kaayaanana. Saha tuh ngomong gua di Indonesia. Kadenge pepeletekan anu ngeritik terhadap pemerintah teu. Kadenge nu ngeritik terhadap agama di urang teu aya. Kadenge nu ngeritik di berbagai aliran-aliran organisasi teu becus. Karasa kuari eueuh Gus Dur. Lain urang teh terlalu Gus Durian lain, maning kaduren aing mah. Tapi nu jelas karasa begitu Gus Dur tanya, hah? Eueuh nu ngomong sugan anu noel ka pamarentah, sugan nu noel ka organisasi, sugan nu ngeritik ayana ieu berjalan di Indonesia teu aya kuari teh. Sebab NU na ge di kaluhan cau. Yeun organisasi ya berbagai organisasi Wahabi ngeri di Indonesia. Timbul azaitun geus dipersiapkeun ku nyana. Di jerona jang ngacak-ngacak ahli sunnah wal jamaah. Jerona mungkin MII, LDII dan lain sebagainya geus dimodalan ku urang Amerika. Bentukna azaitun teu kumaha coba. Tinggal ngitung tahun, 2 tahun, 10 tahun. Dideuleu perkembangan ahli sunnah wal jamaah. Bere, duit, yayasankeun, gaji kiaina. Supaya naon? Geus leeh, cara disungu di Arabia. Satu suara Wahabi. Ngeunaheun digulak-gilekna ku Amerika. Iyalah tujuan utama Amerika ka Indonesia teh. Numantak hiji ahli sunnah wal jamaah na nu keur diacak-acak. Di luhurna NU. Di parlemen, di handapna, di naon gitu ngaranna, dijieunkeun yayasan, dibere duit dan lain sebagainya supaya ulah gerah. Mulai ngomong, apa itu wali? Enggak ada wali sesungguhnya, bohong itu. Kenapa itu pakai mazhab? Apa-apa? Lihat di negara luar, enggak ada mazhab cuma di Indonesia. Salah itu. Ngomongnya di berbagai media cetak, koran, majalah, media elektronik, televisi. Sangeunah nanyana kiai na kuari encan aya nu muncul di permukaan Indonesia setelah aya Gus Dur eta Gus Dur. Deuk kumaha deui? Maning dihudangkeun bae eta Gus Dur tulangna. Gus, bangun. Ini acak-acakan ini. Bagaimana? Mulai di dalam per provinsi, saha di Jawa Timur, saha di Jawa Tengah, saha di Jawa Barat, di luar Pulau Jawa eueuh nu di deuleu. Eueuh nu di deuleu ieu teh. Deuleu Jakarta mana? Deuleu Bandung. Saha nu kuat ieu? Nu boga argumentasi kesalapanana saha? Tapi aya selenting bawaning angin masih kaya aya di Jawa Timur nu dipake kasieun aya hiji. Di Jawa Tengah aya hiji, di Jawa Barat ge termasuk aya hiji, nu jadi panutan umat anu sabodo teuing kiai gergeteun deukeun teu ge. Ieu masih diperhitungkeun keneh nu mantak can kuateun Wahabi. Can kuateun. Tah ieu urang si hade melalui majalahna Wahabi terus-terusan dipaksa urang titah jadi Wahabi. Sok ka masjid dibarere urang selembaran titah maraca ka Wahabian. Tak iyalah ya di Indonesia ya. Nah, itu tujuanana asal sekian persen jadi Wahabi. Mulai Amerika nyerang ke Indonesia. Selama Islam ahli sunnah wal jamaah kokoh jeung kuat, moal wanieun Amerika. Sebab naon?
sebab nungaran ahli sunnah wal jamaah berjuangna teu neuleuh duit beda jeung di luar ahli sunnah wal jamaah. Ieu nu mantak berkoar ge berkoar asal diberi duit ngomong teu diberi duit cici. Asal diberi duit ngomong teu diberi duit cici. Ieu nu mantak gararaga kunaon ieu? Amerika mere duitna gede jasa. Termasuk CI mere duitna gede jasa. Kok Syiah aman sih? Kok Syiah aman sih? Tinyaho sejarah nu mantak Syiah aman bahkan berkembang di Indonesia. Bergandengan jeung Amerika melumpuhkan ahli sunnah wal jamaah atas dukungan Syiah. Nu mantak Syiah teh di Indonesia bakal berkembang cek teori sebab dana turun ke Indonesia lain letik-letik dana. Kuari lamun asup Syiah kuari dibayar minimal Avanza heula. Besi endek daftar ka aing sia Ustad. Nah lumayan cek Ustad tolong diketrok sia kuy. Kebelah dituna Avanza, kebelah dituna Innova, asal asup. Kitu keneh ajaringan jil, wah duit ambalaya di dieu. Asup urang ka Azaitun, hayang ngabangun naon urang. Ieu teh deuk garuntuhkeun ahli sunnah wal jamaah di zaman Soeharto Amerika terus-terusan. Datang ke zaman SBY, guari terus-terusan ngan kadele rapuh kuari, rada kadele rapuh. Rada dekat rapuh, tapi sebenarnya mah urang ngadoa ka Gusti Allah lantaran di urang loba wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rencana tinggal rencana dikuatkeun urang ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu bahaya tong. Ieu rencana kos kararitu. Orang-orang Yahudi jeung Nasrani menyikapi Indonesia selama aya pondok pesantren salaf jangan bahaya caknya. Maka kuari terus penyerangan melalui Wahabi. Apa itu mazhab? Apa itu wali? Enggak ada itu yang namanya wali. Enggak ada. Mungkin bakal aya debat. Bakal aya ya. Mungkin sababaraha bulan lamun siap atau engke tahun hareup geus dipersiapkeun sebab aya nu galak jasa mencerca Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mencaci maki Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, mencaci maki sahabat-sahabat, mencaci para wali-wali Allah. Wari keur dibidik bae, geus disiapkeun kiai ahli sunnah wal jamaahna nu bakal debat engke di Senayan. Lain lalagaan di Indonesia teh keur perang, nu mantak beusi aya PKS cikem. Geus bae ulah sieun-sieun, na mantak naon ge eta kegentongna. Awas ulah dibere ember, ulah di ember. Oleh ember teh embar. Awas ya lain lalagaan PKS teh jahat, bidah. Lain lalagaan teu nyaho urang lembur mah teu nyaho naon. Sia kunaon hirup di lembur ka kota tuh. Ieu mah lain naon ngajelaskeun sing hade. Beusi anak urang jadi PKS. Sakitu doang bahaya nyana ngomongna kasihan amat cenah cek nyana ahli sunnah wal jamaah. Aduh, beragama yang tidak karu-karuan percaya terhadap wali. Bagaimana di akhiratnya nanti mungkin masuk neraka tangkorak sih. Enggak saksian jeung aing sia debat jeung aing. Aing moal mundur saya tik-tik acan beusi aya jelema kitu bawa ka dieu asal nu kuru. Itu aing sieun. Aduh, da ieu sing hade nya, sing hade lain lalagaan di Indonesia teh. Geus acak-acakan ieu mah tubuh kepemerintahan mah. Tubuh pemerintah ieu soal agama, ieu mah soal agama. Aing kitu soal birokrasi lain sabodo agama acak-acakan nu mantak mana aya baheula mah pasalingsingan urang teh dina kiblat aya. Mana aya pasalingsingan dina Ramadan teu aya. Mana aya pasalingsingan dina tolak teu aya. Satu suara, tiga tolak. Wari diacak-acak. Tolak 3, 1. Tolak marah terjadi. Iraha nu mutuskeun kitu ti zaman baheula ge NU mah ahli sunnah wal jamaah geus satu suara. Tolak 3, keur marah jadi bae, babok jadi bae. Wari acak-acakan karasa takut ceuli sia. Iya gara-gara tangkorak PKS takos gitu. Bodoh. Kotokna. Cenah kiai ini hieu nih sarua bisa dipancung. Di Arapan dipancung gua.
si Sarwiti. Nah, cak Kangjeng Nabi make jeung boga tekad moal kawin, lamun siap boga tararekan teu kawin teu anakan, lamun teu anakan kumaha Yahudi nyerang, kumaha Nasrani nyerang, deuk saha ieu anu bakal mempertahankeun agama. Sing loba boga pamajikanana, sing loba boga anakna. Batak lamun aya hiji lalaki kawin ka hiji awe, teu boga anak teu kawin deui, epes PR sama nu kitu. Kawin. Cenah marah, tinggalkeun. Wara rese teuing kusnyana doang panggelisna doang. Iya mah kumaha. Mun perang kumaha. Iya boga kanjut dibawa doang di ayo terugi jasa. Bicara kieu ngadeng sabaraha sia boga anak? 12. 12. Eta di nu ngora nu kolot 17. Mantap. Itu saya geus kawin sabaraha geus 9 tahun cenah aju teu boga-boga anak. Aju rencana nya ulah cenah nu kolot can mere bae. Datang ka Kibenen sia moal diizinan. Datang ka orai jangjangan ngadagoan diizinan ku nu kolot moal diisa sia. Datang ka monyet bisa silem. Moal diisa sia. Nekat sia. Nyandung. Mun nyana embung dicadung tinggalkeun. Eta kakarak lalaki. Kak kok kitu amat aing teu boga turunan kumaha perang ha. Itu beja. Asana nu teu boga anak balik ngaji nyandung. Kenu kolot da beja gara-gara kiai. Gara-gara kiai. Quran aing mah nyalahkeun ka aing sia. Aduh. Nya beja kaza lagi naga izuk cuma minggu izuk ulang ngaji. Kunan bongan ngaji harareudang. Eta lagi deh kakara geus sakitu sia ulah henteu ulang ngaji geus. Ulah. Sanu ni tahan ngaji ka dieu. Cek aing mah pokok sia mah awewe geus teu kudu ngararaji di arari mah bae. Jalain ngaji sia mah meuleun ginsu doang. Teu kudu aing bakal moal nurut mah. Ja aing mah ieu nu ngeunaheun ge ngadenge ngaji ka Cilongok teh kieu. Barang ngaji saminggu, 2 minggu, 3 minggu. Kak, horenganan ngaji teh kos kitu. Kula mah hayang ka sorga Kak, beusi deuk nyandung malah geus beres nyandung. Tah, aing teh ngadaguan kos kitu tah. Ngan mun Kakak nyandung kula teu balik jaha bae keneh. Tah, tungtungna dong jore ge Pak. Nah, ditambahan ka dieu ku ayuan nuzila. Turunkan ayat lama amma kaumun minas sahabat barang boga sejak kuat kaum ti golongan sahabat ayu lazimus sauma dek puasa bae wal qiyamah dek salat bae wala yuqarribun nisa moal ngadeukeutan awewe ane moal kawin wa tiba jeung sesengitan wala yaqulul lama jeung moal ngadahar daging wala yanamu alal firas jeung moal sare make kasur make amparan turunlah ayat يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu hai jelema-jelema nu ariman alladzina isi mausul amanu silah wal mausul masilati fiqwatil mustaqanahu al mu'minun ya ayyuhal mu'minun hei jelema nu ariman rek lalaki rek awewe la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum ulah sok wani haram-haramkeun naon bae nu bagus anu dihalalkeun ku Gusti Allah nu instruksi Gusti Allah halal ulah sok diharam-haramkeun ulah bahkan terakhir riwayat nu kalimat kieu Kangjeng Nabi amprok jeung manusia-manusia ku Kangjeng Nabi di papatahan dakwah Kangjeng Nabi dina dakwahna wa wasofal qiyamah nyaritakeun kiamat cek Kangjeng Nabi di akhir ieu bakal ayat kiamat digulung langit jeung bumi ti ku Gusti Allah beres kabeh engke cuel-cel jelema harerudang deui didinya digiring ka mahsyar langtung ribuan tahun cek Kangjeng Nabi menunggu hisab
saurang bakal dihisab. Dihisab tentang salatna, tentang puasana, tentang zakatna, tentang hajina. Dihisab tentang bobogaanana nyana harta, boga imah di mana, kumaha dipakena, naon dipakena, kitu kene mobil, motor dan lain sebagainya, sawah, kontrakan, kemudian toko, perusahaan dan lain sebagainya. Ieu bakalna dihisab. Awas. Namun beres hisabana surga, mun teu beres nyangkut hisabana neraka. Itulah Kanjeng Nabi dakwahna. Barakun nas kabeh ngarasa sedih manusia. Wa bakao careuri. Atupan urang teh boga kebon, eta meureun dihisab di kumaha. Urang teh boga onta, boga embe, kitu kene boga ladang dan lain sebagainya. Urang bakal dihisab. Cek sawareh pan kami ge ka pasar. Atuh ngaran-ngaran urang pasar teh waduh. Pan kami ge segala bisnis jadi pelantara. Pan kami di pemerintahan. Kabeh tangara romong. Wa bakal careuri kabeh pikumaheun jaga engke di akhirat. Akhirna Kangjeng Nabi ini beres mituturan pajtama asharatun minas sahabah fi baiti Utsman bin Maz'un al-Jamaah. 10 sahabat tokoh sumping ke bumi Utsman bin Maz'un. Saha anu 10-an teh? Hiji Abu Bakar Siddiq, 2 Sayyidina Ali bin Abi Thalib, 3 Abdullah bin Mas'ud, 4 Abdullah bin Amrin, 5 Abu Dzar Al-Ghifari, 6 Salim Maula Abi Hudzaifah, 7 Miqdad bin Aswad, 8 Salman Al-Farisi, 9 Miqal bin Muqarrib, 10 Utsman bin Maz'un. Wa tasyawaru marusawarah anjeunna, hasil musyawarahna wattafaqu ala annahum yatarahhabuna, anjeunna endeuh nyieun seperti pependetaan dirina. Pedah kamari dicaritakeun ku Kangjeng Nabi, kelompok Kristen teh aya nu disebut kisisin jeung ruhban. Etalah kelompok-kelompok Kristen anu berbeda ti Kristen anu sejen. Yakni nyana mengasingkan diri, mengasingkan batin, ibadah ka Gusti Allah, nyekelan keaslian Injil. Iyalah disebut pendeta, perumusan, rujukan, pertanyaan orang-orang Kristen pendeta isis jeung ruhban. Etalah nu hebat. Cek nu 10-an urang ge kitu bae tuyu. Lah urang ayeuna mah kieu bae hiji, penting urang sarolat bae. Nomor kedua, urang puasa bae mun ti beurang. Nomor katilu ya urang makan ka awewe hayang bae, cek nu 10 teh. Urang waya jubu mazakir urang kabiri bae bobogaan urang. Kabiri cek jana teh. Aju urang waya qaraul lail, penting urang maca Quran bae. Wala yanamu 'alal farsh, jeung urang ulah make amparan, ulah ngadahar daging, ulah ngadahar daji, jeung ulah make sesengitan. Haju urang ulah boga tanah lah urang ka mana bae, encelo-enceloan sapira moal kebal haju paeh ieu. Kadengekeun ku Kangjeng Nabi kabar tersebut, cek Kangjeng Nabi nanaonan eta sahabat koki tu sih ai sarua ujung-ujung acara tadi dicarekan ku Kangjeng Nabi. Matak turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai mukminin rek lalaki rek awewe, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Ulah sok haram-haram naon nu geus dihalalkeun ku Gusti Allah ka aranjeun kabeh. Wala tatadu cuman ulah leuwih. Ulah leuwih teh nu haram jadi halal, nu halal jadi haram. Nu halal ulah diharamkeun, nu haram ulah dihalalkeun. Kumaha cak Gusti Allah bae? Haram haramkeun, halal halalkeun. Ulah sok nyieun. Geus bae. Kumaha instruksi ti Gusti Allah. Jadi urang ulah sok nyieun aing mah haram sampai kerte lantaran bid'ah. Ulah sok ngaharam-haram nu can karuha. Aing mah ngaharamkeun lah ngadahar ketan lantaran sok meueuh-meueuh bae. Ulah sok diharam-haram. Aing moal mah moal bae. Aing mah haram dahar sebab aing mah sok ngantuk bae, ulah diharam. Aing mah moal ngadahar daging sebab ngadahar daging gaceng, urusan gaceng lain deui.
Ulah diharam-haram nu dihalalkeun ku Gusti Allah pasti aya rahasia. Nah, make jeung aya rahasia lantaran jelema teh ngabutuhkeun tanaga. Tanaga ieu adalah intisari saripati daripada makanan dan minuman. Mantap cek Kangjeng Nabi, dahar nu loba. Minum nu loba. Sare sakabekna. Wah, mantap ya ieu. Instruksi mantap ya mah akur ieu jeung kahayang urang bitung ya. Akur ya mah. Cek Kangjeng Nabi, wahai orang-orang yang beriman di mana saja berada. Tidak terkecuali Arab atau Ajam. La tuharibu thayyibati ba ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Ulah sok haram-haram nu dihalalkeun ku Gusti Allah. Cuma ulah keterlaluan nu haram jadi halal, nu halal jadi haram. Awas, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sanyana Allah tersepen jasa, tersepen pisan ka jelema nu leuwih nu ngaliwat batas. Mantap. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Wa kulu sok dalahar kumani mimma razaqakumullah tina sawarehna hasil nu geus dirizkieun didikikeun ku Gusti Allah ka anjeun halalan thayyiba nu halal anu bagus dahar ku anjeun. Ieu khusus dahar ai umumna mah tadi. Mana keumuman tadi? Keumuman tadi teh dijelaskeun teh la tuharrimu thayyibati ma. Ulah rek haramkeun anjeun kana nu baragus mah barang. Ai mah teh isi mausul eta min syagil umum. Berarti cek ahli usul fikih mah teh termasuk kana umum. Geus umum teh mungkin bae dahareun nu halal ulah sok diharam-haram. Bisa oge inumeun eta teh ulah sok diharam-haram. Pakaian ulah sok diharam-haram. Kendaraan ulah sok diharam-haram, imah ulah sok diharam-haram, dan lain sebagainya. Wanita-wanita ulah sok diharam-haram, nu dihalalkeun ku Allah, akui halal, pakai gulakeun. Sakitu. Nu mantap cek Gusti Allah ka dieuna wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Dalahar kumaraneh kabeh mimma tina saware min litabid ulah keterlaluan tin saware marazaqakumullah anu geus dirizkieun ku rizkikeun karanjeun kabeh ku Gusti Allah halalan thayyiba. Nu mantap ulah puasa cek Kangjeng Nabi, ulah salat ti peuting. Geus hees bae ti peuting mah barang dahar minum. Untuk haram teh. Kangjeng daripada kabelah dituna cek Kangjeng Nabi pentingna salat ai beurangna ngees bae. Teu bagus. Puasa bae tapi karingkuk sakumaha gateung. Teu bagus cek Kangjeng. Kos kitu teu bagus. Haju boga pamajikan tapi teu ditoel-toel sehingga teu boga anak teu bagus cek Kangjeng Nabi kos kitu. Instruksi cek Kangjeng Nabi. Awas, penting ulah lo penting salat hees bae. Beurang ulah tobating puasa dahar bae. Jeung mun aya awewe nu geulis urang Lampung putih kawin. Ayamnya nu berabat. Kawin instruksi. Beusi butuh pakaian, pake sadaekna asal halal cek Kangjeng Nabi, asal halal. Kendaraan beli asal halal, duitna halal, kendaraan halal, digunakeun pake halal, teu masalah. Bila perlu nu bagus, 2M, 3M beli. Kiai kumaha kitu kumaha ikuran ya ikuran duduk permasalahanan nama horeng Kangjeng Nabi teh ngabagi-bagi kahirupan teh lantaran watak manusia teh kapan beda-beda aya anu ibadah kudu seubeuh beuteung aya nu ibadah kudu sederhana beuteungna aya nu ibadah kentel beuteung aya nu ibadah kudu boga duit bae, aya nu ibadah setengah boga duit, aya nu teu boga duit kakarak daek ngaji. Itu karasa pan lain. Emangnya nama kari itu pugu. Aya nu ibadah teh kudu baju bagus bae, mun teu make baju bagus teu bisa ibadah. Aya nu make baju sederhana kakarak bisa ibadah. Aya nu make cumplang campling ge bisaeun ibadah. Mantap
Oh, horenganan Kangjeng Nabi teh kumaha lawan bicara jeung kumaha sekupna ieu teh. Aya sekup umum internasional sepanjang masa, aya sekup khusus. Kangjeng Nabi briefing khusus, aya nu khususul khusus. Jadi berarti teh kumaha jelema mah ieu. Nah, ayat ieu mah jang urang Cikupa, Bitung, Bojong. Iya nu beuki dahar. Nu ibadah nanya nama mun ngaji teu ngawuduk heula teu bisa. Mun salat Jumat teu dahar 2 piring teu bisa. Mun maca Quran mun henteu ngopi heula jeung nyusu teu bisa. Lamun dek penting dek tahajud mun teu marende heula teu bisa. Nah, ieu potongan-potongan kos ieu cek Gusti Allah dahar nu loba bila perlu nimbel ka masjid. Nimbel emang potongan kos ieu mah kadeuleu ieu dayut di mana ge. Nimbel dek salat Jumat berangkat jam 10 nimbel engke setengah 12 pas adzan muka timbel. Kunaon sih muka timbel? Kuat salat Jumat. Emang aing beuteung aing mah kos ieu. Nah, eta teh ya, dibagi horeng ku Kangjeng Nabi, bagi jelema kelas awam cukup bersyariat bae. Ieu ayatna. Bagi jelema kelasna awam, dek dibere kelas torekat kumaha kudu ngajina ge saminggu sakali. Saminggu sakali ge ieu teh lamun keur teu boga, geus teu boga bisnis. Lamun eueuh ngariung, mun eueuh ngabesan. Tah eta teh ngaji saminggu sakali, mondok henteu masantren henteu baheulana kuari dibere torekat, di jalan torekat kumaha mah beres atuh. Ulah geus kos kieu mah kieu cak di dieuna la tuharrimu thayyibati ma ahallallah. Qulu mimma razaqakumullah. Gas. Degekeun ku ceulisi abeh mantep ieu. Udang salat subuh jam 6 ngagoreng sangus sia nu loba. Atawa tukang wuduk kerenkeun. Wuduk. Berhenti. Sabaraha deui eta? Wuduk sabaraha deui? 5 piring deh. Aduh kurang, aing genep biasana ieu. Borong. Dah. Aktivitas kurang supaya gairah. Nu dek ka kantor supaya gairah, nu endek ka masjid supaya gairah, nu dek magahan ngaji jeung santri supaya gairah, anu endek dagang supaya gairah, mestina kudu nyarap heula. Emang potongan sia mah potongan nyarap. Tuh kurang kumaha geus rapih jasa agama teh. Ulah nyeungseurikeun kiai anu norekat anu nyeungseurikeun salah. Emangnya nama SDM na datang ka goreng sangu jinganan. Atuh goreng sangu laksanakeun. Daripada isuk-isuk ngadahar goreng sangu henteu, ngadahar uduk henteu, nyarap henteu, engke ka kantor salah tanda tangan. Engke ka pasar salah lu kuduna kitu diberena si naon kitu ngaranna 2 kilo dibere 1,5 kilo. Ngitungna beusi salah. Tukang digawe kencengan betul. Ulah puasa. Matak lamun aya tukang bas puasa raja pecat ku aing sia. Nya tukang bas puasa raja engke kumaha moal beres atuh. Beusi moal bisa dilengkukeun ku sia. Ulah puasa. Kita instruksi tah ieu kudu kitu kulu mimma razaqakum. Pan tadi ge ditarekan ku Kangjeng Nabi. Nu endek puasa bae ulah. Nu endek salat bae penting ulah. Nu moal kawin ulah. Kawin biasa cek Kangjeng Nabi kawin. Komo urang kuari gagah awak ieu sehat. Kebenaran urang usaha rada mejeurna lah sakieu mah kendaraan geus aya. Anak kakarak boga 5, mun kawin deui nya dong bisa kawin. Susurian sieun sia. Kumaha ge hayang-hayang namangan sieun. Aduh. Instruksi syariat ya ngaranna ye urang bersyariat. Jadi Kangjeng Nabi keur carita ngomong syariat sakali deui ulah sok ngaharam-haram barang nu dihalalkeun. Awas dahar maneh sebagian nu dirizkikeun ka maneh sok dahar ngan niatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tinggal ngalempengkeun niatna doang. Jam 7 mulai ngadahar uduk atau goreng sangu Gusti awak abdi mah teu bisa dipake puasa kieu lantaran pandagang awak abdi mah
Kulantaran sakitu abdi mah ieu deuk ngadahar bareng sangu teh niatna jang ibadah, dagang neangan duit, jang ngabiayaan keluarga. Titik. Eta geus menang ganjaran. Geus menang ganjaran. Besok abdi mah Gusti japan deuk ka kantor, pagawean kantor teh pan loba. Geus abdi mah kudu nyarap heula. Dipaksa-paksa ge ku kiai tita puasa Rajab geus bae teh jang kiai bae. Kula mah kula kiai mah kiai. Lantaran pagawean kura beda jeung kiai. Geus kula mah jai mah ka kantor ieu niatna ge neuk neangan maisah jang ngahirupan keluarga. Sebab abdi mah mun puasa teu kuat daripada tunduk di kantor moal beres. Nah ke situ aya nu ustad isuk-isuk bulan Rajab. Nah kiai ini tahan puasa ge jawab abdi mah kakarang jadi ustad lain kiai. Teu kuat. Ya kuat beneran kiai mah eta Gusti. Antaran abdi dikuatkeun ge kamari teh sapoe nu biasana salat duha 4 jadi 2 doang. Perih beuteung. Biasana teh zuhur maca Quran ieu mah ngalantur henteu, ajeuna mah hees bae. Daripada abdi bodi kos kitu deui, abdi mah moal puasa Gusti. Geus, mendingan nyeubeurkeun beuteung bae lah Gusti. Eueuh masalah. Eta mah komo bangsa ustad Golkar mah tinggal garap. Nyarap. Tah ieu teh lain lalagaan ulah maksakeun ibadah nu urang teu kuat. Sahabat baik tadi dilarang nu endek salat baik tengah peuting ulah teh Kangjeng Nabi. Secara umum Kangjeng Nabi. Secara umum. Endek kitu puasa bae ulah. Waktu-waktu bae puasa kebuka. Teu bagus puasa bae teh puasa. Ai aktivitas aju coceng, aju kurang, aju teu gairah. Teu bagus teh Kangjeng Nabi. Tetep aktivitas kudu siga selesaikan. Sebab moal beres ye mun make puasa ye moal beres. Make baju anu kira-kira can bisa mah kudu make nu bagus bae. Jadi lamun make nu jorek kurang pede, make nu bagus. Make nu bagus. Beli nu bagus, abeh ibadahna mantap ka Gusti Allah. Emangnya nama mun make baju bagus salatna getol, mun make baju jorek kurang salat nu bagus. Nu bagus jang si eta mah nu bagus. Aing mah lamun teu make BHS Jumat embung izin sebab pan aing mah jelema sugih. Beli BHS bila perlu pake kongkoyangkeun nu hiji. Nu hiji udang-udangkeun ku sia BHS. Abeh pajar boga loba jasa. Hari pake. Ulah asa-asa emang jang kelas kos kitu mah. Tah ieu teh Quran teh kos kitu lamun geus logor jasa Pak. Lamun geus sempit jasa datang ka hese usik kurang teh. Ieu keur logor jasa ieu. Geus lah nu sajen mah geus ulah diinget-inget ayat ieu bae inget-inget ya. Abeh lalu asal logor asana ieu. Ya ayyuhalladzina amanu hai jalma nu ariman la tuharrimu thayyibati ma halallahu lakum. Ulah cek haram-haram naon bae nu bagus tu dihalalkeun ka aranjeun kabeh. Cuman ulah ngaliwat batas kana perintah Allah. Sebab Allah teh teureuseupeun kana nu sok ngaliwat batas. Bakulu jeung dalahar maneh kabeh mimatina sebagian harta anu ku geus dirizqikeun ku Gusti Allah halalan thayyiba nganawat wattaqullah sing sieun maneh ka Allah allazi antum bihi mu'minun nu maraneh kabeh ngimankeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus bae asal kieu bae geus dahar nu penting halal. Itu bae nginum penting halal niatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu atang bari perbandingkeun ieu perbandingkeun ieu. Aing lamun isuk-isuk teu nyarap teu sanggup ngaji ieu. Tapi lamun nyarap aing sanggup ngaji nyarap nu gede. Nyarap nu gede. Penting aing mah lamun teu seubeuh beuteung teu kuat tahajud. Tapi lamun seubeuh beuteung aing kosok daek tahajud. Seubeuhan bunciran ku sia beuteung sia. Bunciran, nu penting pakai ibadah emangnya mah datang kadinya ibadahna. Emang datang kadinya, eta mah pokokna mah henteu beda jeung keboplen lah. Lamun gede eusina nyana nyungkurna, waduh, kencang keboplen teh kos kitu pan. Asal dikombong mah buak aja sanggus. Wayuh bae, geus galengan salos. Lamun kurang kombong, kurang kombong, aju bae. Oe. Kurang sia. Sar. Semenang magi bikang empe-empewan. Emang keboplen teh kos gitu. Kayak bangsa potongan keboplen pan ieu.
Geus kitu bae geus. Ulah hese-hese. Saya tahapan syariat maka itu nu penting beteng sebehan udahar ku nginum pakai bagusan ya kendaraan nu bagus tapi niatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Engke aya deui ayat nu khusus lain jang umum. Noel kasina Abu Bakar, Noel kasina Utsman, Noel kasina Ali. Ai ibadah campur jeung dahar mah cek Kangjeng Nabi teh atuh teh mah bisaeun tah urang lembur ge Abu Bakar. Li tah mah gampangeun tah mah ibadah kos kitu. Atuh kudu beda maneh. Atur atuh coba kuari kolbu teh ulah diakurkeun jeung budak angon. Aju asararieun tadi mah kita dahar aing kuari jadi sieun deui. Masya Allah. Cak abakula teh baca kabakula nu rapih jasa pagawean bahasa Imam Ghazali. Imam Ghazali mah bahasana kaharti jasa. Bagi jelema nu beuki dahar nu penting ikuatkeun ibadah ku dahar. Imam Ghazali eta ieu nurutan dieu ieu. Lamun emang jelema namun teu dahar kuat atuh kurangan. Lamun memang ku puasa teh nya mah getol jasa ibadah atuh puasa. Tangges di wilah-wilah jelema tujuanna maka bege hayang meunang ridho Allah Subhanahu wa taala. Jelema usaha komo di limbah atawa di pabrik aju bari puasa asana ieu ramona kageleng nya. Kageleng ku mesin kotrek pasti kunaon aduh kagoleng kunaon puasa ngantuk ceknya tuh babere sanajan ngaji mingguan ge di bawah puasa ngantuk nu di dia doang gitu bisa kikian kan nu di juru mapan geus ngalaeh lagi. Nah ieu mah kakarak datang ka syariat. Jadi melalui syariat Kangjeng Nabi kok kitu kawin ulah datang ka teu kawin. Cenah aya waliullah megatkeun pamajikanana atawa geus pamajikanna maot teu kawin deui nyana indit ka leuweung ulah waka diturutan heulanan tah mah khusus tah mah. Ulah nurutan nu kos kitu. Ulah nurutan nu tabatul. Ieu mah jang kelas syariat halayak rame kieu bae geus di mamana ge. Anjurkeun dahar jang ibadah, anjurkeun nginum jang ibadah, anjurkeun make pakaian nu halal jang ibadah, meuli kendaraan nu bagus nu kuat jang ibadah, imahna nu teger jang ibadah. Geus kitu we syariat mah tak ku sakitu ge ku sakitu di akhirat ngambean ka sorga ngambean. Ngambean doang nyaho ka ditu. Ke dihareup kakarak aya-ayat anu wilah-wilah jelema teh. Ieu kakarak secara umum syariat model ke situ. Jasa Kangjeng Nabi, kan kaula diutus teh indama buiutul liutami makarimal akhlak hiji. Kadua, buistu bil hanifiyati sama. Kula teh diutus make mawa agama nu hampang. Lamun kudu puasa bae mah beureunganan beurateun jasa. Doh aing anjakal milu ka Muhammad capek jasa horengan tuh. Embung kadenge eta ku aing teh cak Kangjeng Nabi ngadenge capek nuturkeun aing embung. Duh, nurutan Kangjeng Nabi horeng capek jasa penting salat teh saha nu nita. Cak Kangjeng Nabi jah aing mah kasia mah teu nita kudu salat teh molor bae geus sia mah. Sae nu penting mah maca 2 kali syahadat, tak kisah hudang-hudang subuh, terus nyarap, terus kaladang, zohor, kaladang deui, asar, terus maghrib, terus bae geus, putar-putar ti dahar, nginum. Nu penting salat, sakitu doang tang. Geus sakitu ge geus alhamdulillahirabbil alamin. Ngan sing hade ieu ulah kaluar ti aturan sieun ka Allah. Maneh kabeh allazi antum bihi mu'minun. Nu maraneh kabeh iman ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampang tah kieu jang masyarakat mah tah ngeunaheun jasa. Tinggal kaditu beuki leleb deui la yu'akhidzukumullahu billaghwi wallahu a'lam.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lan den ucapakeun lafaz Inna Ubaidallah misatuhuna ki Ubaidallah inna Ziyad kang petalan ki Ziyad kataba iku nyuratan ya Ubaidallah ilal Hawa maring ki Hawa ibnu Yazid ar-Rayahi Anna Juhja bil Husain misatuhuna panggonan Jah atau Juhja iku tetap kalan Husain wala halul lugat mujazabah halul lugat arada Marabagan ya Ubaidullah al-Zahu ing kere Yazidina Husain wa bayyik alaih lan nyemputakan sirang alaih ngata si Husain wa ju'ja atau wa ju'ja lan atau ju'ja lan jija al-mawdu'ud dawiku ikut panggaran kang sempit minal adil saking bumi Uma amadahu bi'amar gari-gari nguatan ya Ubaidullah ing kitu ing Hawa di Umar kalawan sina Umar ibn Sa'ad di arba'ati alafin dalam 4 pirang-pirang ribu summa mazala kari-kari oraging pinggilin sa Ubaidullah Yazidu ikumu ya Ubaidullah al-asakir ing pirang-pirang tentara wa yazdanbiru jamahir ila an balagu 22 alaban lan memintar ya Ubaidullah ing pirang-pirang kang maher kang hebat kamaring tumeka ya asakir kabeh ing roran 20 alpan ribu wa amiru mamaran utai pemimpine ya asakir iku Umar bin Sa'ad wa ada ulan ngajanjikeun ya Ubaidullah ing Umar ay malikahu Madinatar Rai ing yenta anda akan raja ya Ubaidullah ing Umar ing Madinatul Rai sab'al fasikur rusdadul Rai maka ngadal sa panggang kaset ing kapinteran ing tutudutil Rai kalawan lacut bijali kaya kulang dalam kono maguri kulang ucat ya syair Qaulun mafailun la anzilun mulkar Rai warrai maniyati warji umar suman biqatli Husainin yang maka caritakeun neruskeun dongeng Sayyidina Husain anu endek dibunuh. Sayyidina Ubaidullah bin Ziyad nuratan ka Hawa bin Yazid ar-Rayahi dalam suratna Ji'ja bil Husain. Cik ahli lugat maksudna tangkep Husain, penjara Husain, teunden di tempat anu sepi. Ji'ja maudi'ud daik minal ard. Husain cucu Kanjeng Rasul tangkap. Kemudian turun di tempat anu jauh kade-kade tunu sempit supaya tidak bisa bergerak. Bila perlu bunuh. Itulah zaman baheula. Kemudian itu dikuatan yaitu Umar bin Sa'ad. Tentara dipersiapkan sampai 4.000 tentara. Ubaidullah. Gitu turun-turun Ubaidullah. Nambahan karena tentarana beserta jeung anu hebat-hebatna mencapai gitu 22.000. Jadi tina 4.000 ditambahan tentara untuk menyerang Husain adalah 22.000. Dipimpin oleh Umar bin Sa'ad. Akhirnya terjadilah peperangan anu dahsyat, terbunuhlah Sayyidina Husain. Dalam peperangan ini Ubaidullah menjanjikan Umar sebagai pemimpin, andai kata menang dalam peperangan melawan Sayyidina Husain akan dijadikan raja di negeri Rai. Akhirnya Ubaidullah langsung membunuh kepada Sayyidina Husain. Sebabnya nah yang jadi raja. Bidzalika yaqul wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina wa sahbi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim
اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله